Os deui. Salianti Nyai ye dangukeun nyeuis kaayaan ieu pasantren kumaha ditarima pisan ngeunaan Asep teu kudu dititip-titipnya da mimitina oge mama anu mawa jeung leuwihna teh eta Yang Asep teh geus dianggap keluarga sorangannya sok sanajan tanggung jawabna mama can bisa sapinuhna ditumplekeun ka Asep sabab masih kene kawangkuh kurasa talaku guru anu jadi murid pasantren dahar saayana wareg moalna mah mudah-mudahan we atuh senggede barokahna Jang Asep teh nuhun pisan mama Kanyaah mama kapun alo ditampi pisan ku abdi sarta abdi oge ngartos kana kaayaan di dieu nanging pami mama teu kaabotan telangkung 4 sasi sakalinya abdi teh hoyong we ngalongokan pun alo oge mauran bekel anjeunna salami aya di dieu mama muhun mangga nyeuis kumama oge moal dihalang-halang nyeuis oge sarua keluargana ieu boga hak neuneun perhatian khusus ka Jang Asepnya ngan ibu mah miharepnya nyeuis mugi turido ikhlasnya Jang Asep sakola sareng ngasantren di dieu duk dipika jucungna ieu kalayan nyeuis ulah hariwangnya turingrang ngeunaan jalan pi usahaeun mah loba engke oge di daerah dieu tinggalnya Jang Asepna we mugia lulus sakola sarta meunang ijazah sarta cukup umur kakarak bisa ngalamar digawe atuh soal jodoh engke bakal aya pasanganana Jang Asep teh anu bakal cocok jeung Asep ceuk ibu hajah Imas kitu Asep nu aya di dinya ngeluk tungkul teu loba nyarita kan hatena mah teu weleh sesededetan bae rantaran rada berat ditinggalkeun ku bibina dulur ti indung ngan hiji-hijina kanyaahna anu mimiti karasa ku Asep. Muhun atuh hatur nuhunnya Bu Hajah kanyaah sareng kabela sarira kapun alo teh katampi ku diri abdi nanging soal eta mah mangga wae kumaha saena wae nya mun sim kuring teh tekedah terang kumaha males kasaean ti salira duaan kapun alo atuh sateresna mah sim kuring teh hata acan mios hoyong masihan we karumaosan tapi ageng mah henteu ieu teh ieu mah mung kanggo nambihan alat kaperyogian anu di dieu pasantren kitu oge manawi atuhnya pasti ditampi Nyai pasti naon rupi anu dipaparinkeun ku ieu ka ieu pasantren ku nyeuis mangrupi hiji amanat amal jariah keur papada umat sarta amal kasayan nyeuis mugi we sing janten cukang lantaran lebetna kasawarga jaga nalika nyeuis mulang ka alam kalanggengan tapi ayeuna mah mudah-mudahan we nyeuis saleng keluarga teh sehat tur panjang umur kitu deui Jang Asep sadayana nu aya di dieu sing aya dina ginanjar kawilujengannya amin mudah-mudahan ibu sadaya anu di dieu mugia we aya dina ginanjar kawilujengan tur mudah-mudahan bah berod
teteras ngakalakeun bae ka pihak mama sakeluarga lantaran eleh jajaten tur kapok ku aki jebag. Duh abdi nyalira oge moal weleh we hati-hati bilih anjeunna penasaran teras ngalakukeun tindakan ka diri abdi. Singgetna carita nyeus ngobrol lila. Begituna pamitan harita terus ngasongkeun kertas amplop eusi duit ka mama Kiai bari sasalaman jeung rengkuh. Kalayan teu sagawayah mikeun lantaran kudu bari diniatan ngucapkeun doa khusus nu ditungtun ku miyama Kiai dina tata cara anu maneh. Nya nyeis ninggalkeun pakarangan pasantren dijajabkeun ku Habu Hajah Imas jeung ku sakabeh pala santri. Nepi ka lawang gerbang Asep dikaleng ku Nyi Euis kituna lempang. Panona tembong cari nakdak teu sirahna mah diusapan ku Nyi Euis deudeuh naker. Asep bibi mulang heula nya. Mohon bibi mangga wilujeng angkatnya. Nyi Euis terus ngareret ka Bu Hajah pokna. Abdi muli heula nya ibu. Mohon mangga Nyai Euis. Sing rahmat salametnya di perjalanana. Amin. Nyi Euis tembong ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun pasantren Al Hikmah tempat di mana Asep bakal jadi jalma anu dipika ajrih jeung du dipika hormat ku balarea naik pangkat jeung darajatna. Cag tunda kaayaan di pasantren Al Hikmah lalampahan Nyi Euis oge nuker mulang ka Pilemburan. Ayeuna urang kocapkeun deui di tempat sejen harita rahmat karak nepi ka tempat nu dituju. Manehna kaget lain dikeuna mangsa ningali kaayaan pakarangan imahna Bah Berod nu lideg taneuhna tapak tarung sarta buruan imah tembong aya hiji bugang jalma ngagoler dina luhur taneuh. Malah geus digembrong laleur sagala rupa. Bari kulitna geus ngemu semu hejo sarta kaambu bau anu teu ngeunah. Nya rahmat gancang mariksa bugang jalma sabab bisi Bah Berod bugang jalma teh ngan barak disidik sedihna tetela lain beungeut nage teu wawuh. Nya rahmat moal wawuheun ka bugang jalma teh danggeus sabaraha poe ataya nu nangenan eta bugang jalma teh. Jelas bugangna ake jebag anu kaayaannana panona bocos sedengkeun Bah Berod duka teuing ka mana harita mah teu nyampak geus eueuh di eta patempatan. Malah waktu ditetenan di si Euis teu nyahoeun pasti nama yeuh jalma anu ngaran Ki Jebag peren ku Bah Berod lantaran kaburu kabur pasti kaburu kabur. Tapi kamana si abahnya bet eueuh di imahna keur mandi kitu di walungan. Adek didagoan wae ku aing mah
da malila tapi rage mandi sabab pasti Babarod teh matak eueuh di imahna lantaran keur mandi di walungan. Nah ieu layon alma tidak riwayat bol rahat nang tukeun sikep pikeun neangan tapi barang di teangan teh tetelat aya sasaha Babarod eueuh di walungan leng wae Rahmat ngahuleng bari mikir jero. Babarod tetela eueuh di dieu teh. Aduh kudu kumaha aingnya neanganana yeuh sabab da aing teh yakin Babarod masih keneh hirup mun manehna ajal kudu aya bugangna di tempat-tempatan atawa di pakarangan imah pasti ieu mah pasti kabur jigana mah yeuh. Eueuh soalna eueuh irung-irungna acan katempo irung-irungna acan katempo aing saran arek terus ku diri aing naon sikep pikeun maluru tarata keun Babarod nuker di paluruhna ku Rahmat harita yaan kajepat dina luhur bangku panjang di jero imah panggung leutik anu memangna jauh ka ditu ka dieu hawana memang tiis nyalecep Babarod ngejepat dina luhur bangku kaayaan bari kaayaan anu meunang waran lebah dadana tembong tutung di pok-pokan kudang daunan menang ngarios Babarod pangna di imah eta dibawa ku hiji nini-nini nalika kaayaan kapiuhan teu inget di bumi alam di pakarangan imahna nya kulisik Babarod teh ngulisik terus sumengir nahan ka nyari di mana aing teh ye? Aduh, lieur kieu ye hulu teh cek Babarod anu pikeun sakitu kalina eling. Cenah kapiuhanana sabab geus sabaraha kali sadar. Terus kapiuhan deui terus kitu wae. Lebah dieu memang Babarod sarua nyandangan tatu di jero nu kawilang parna ngan diparengkeun wae Babarod kudu salamet teu bisa ajal binasa lantaran daya tahan awakna memang leuwih kuat batan musuh dina kaayaan keur kitu torojol ti luareun imah datang hiji nini-nini bongkok asup ka imah lempangna make iteuk ari bukna tembong geus bodas kabeh sarta digelungkeun sina jucung pakulitana tembong hideng santen tapi bersih make baju kabaya coklat kekembangan sarta kahandapna make samping lereng warna koneng. Jeung saha atuh nini-nini bongkok sabenerna horeng geningan maurat eta teh salaku lanceuk kembarna Maerot nu geus leuwih ti heula tilar di dunia da harita rupana ge tetela sarimbag teu miceun sasieur Babarod masakeun hayang hudang tina ngagolerna
tapi dadana kabaru ngajenghak manten. Aduh, jadol teh nyeri dada aing, aduh. Ya, montong waka loba gelak maneh balon. Ulah wakanya. Kituna cek maurat harita kakara asup ka imah ngomongna kasar galihal. Saha ieu teh? Maerot lain. Gagabah sia teh. Nyabot kakula ngalan maerot ha. Nah, sia teh poho deui ka aing. Yeuh, aing teh kembaranana deuleu. Cek maurat bari ngehkeh seuri. Kuntuna geus tompong kabeh. Sedengkeun sorot panona seukeut. Nganung simak panggambaran leuwih kuat batan Mbah Barot. Maurat ieu teh nya. Ampura ma. Ampura duh, kuring teh teu nyaho nya. Poho deui ieu. Cek tembalna Mbah Barot katara hegar marah mai lantaran sadar manehna geus ditulungan ku maurat. Ngan Mbah Barot ras inget deui kana kitab pusaka nu eusina ilmu nu disimpenan. Mbah Barot reuaseun sabab kitab pusaka beut eueuh. Sabab kancingna kayaan muka kabeh lantaran dadana dipopokan ku ramuan dangdawonan minangka ubar maurat jigana harita kasinggung sikepna ku Mbah Barot model kitu peletak tarangna ditakol ku itek anu melengkung hiuk peletak wae. Aduh, kunaon ari emak teh yeuh ngadon nakol takang kuling. Kula teh kasinggung deuleu ku sikep maneh teh ieu. Maneh teh nyangan kitab pusaka ha. Tenang goblok. Saku aing ge moal dipaling atuh. Teu butuh kunu kituna ge euy, teu butuh. Tempas maurat kituna. Aduh, ampurannya mah euy. Kuring teh lain maksud. Arek goreng sangka ka emak. Tapi kuring teh sieun. Eta kitab terus dipaling ku musuh. Waktu jajaten teh lantaran harita kuring kaburu kapiuhan. Kitu tah emak. Oh, alih sugan teh. Maneh rek nuduh sia ka dewek. Bolo tadina rek dikojoran ku dewek teh ha. Lantaran dinulungan maneh si laing teh ngadon minculak geuning. Tapi geus maneh ulah salempang belod. Kitab pusaka nu nyelap dina balik baju maneh geus diampihan ku dewek. Sarta mun si laing geus pulih sapinuhna pek pigawe. Teleuman eta ilmu teh tapi katamat deuleu. Jeung ngeunaan musuh maneh tong dipikiran euy. Da geus kojol deuleu, geus kojol cek maurat kituna. Maurat mah pangawakanna awewe tapi ngomonganna kasar jeung garihal jaba galak deui. Babarian ka sige. Syukur atuh mauratnya, syukur. Ari kitab eta teu leungit mah jeung bungah ngadengena kuring teh.
Sabab teteh lah musuh kuring teh ajal binasa. Tapi mangkeluk eta teh kawilang berat di sing hareupanana mak. Ampir-ampiran we kuring teh teu mampu ngungkulanana. Tapi kuring kumaha yeuh mimitina bat aya di dieu jeung salila ieu emak urat kamana bae atuh. Jiga bet wae ngaleungit di alam dunia teh usi diteangan ku kuring harita. Taya laratanana geuning. Tur ieu di mana atuh maurat teh cicing teh. Aing mah geus 11 tahun numpi dili di ieu patempatan belod. Geus ngulik pangarti nyuprih panganemu. Timbah buyut pitapak ngan kari rorongkong na wungkul ayeuna mah. Sabab manehna ajal atawa paeh dina kaayaan keur tapa. Tah sateuacanna teh ngahaja we dewek teh nambah ka ieu patempatan. Bari mawah hate peurih jeung nyeri alatan aji sakambaran dewek dipinasa ku si Kalimi. Sedangkeun erek males pati halita percuma sabab dewek lumasa can bisa naon-naon. Atuh pangna kula bisa nyaho tuh mawa andika ka ieu patempatan teh yeuh. Sabab dewek teh ngahaja deuleu. Satadina hayang nepungan maneh pikeun diajak gawe bareng. Neangan si Halimi terus dikojoran kuduaan euy. Tapi balang nepi ka tempat si laing dewek jadi kaget deuleu. Lantaran kaayaan si laing kapaehan sedangkan musuh geus puguh geus jengker euy. An maneh teh untung deuleu untung. Boga dayan tahan tubuh anu leuwih tur mibanda ilmu anu luhur batan ilmu musuh euy. Sabab mun seug imbang atawa maneh anu boga ilmu aya di handapeunnana pasti si laing nu kojol. Kadang bisa paeh patumbang tindih deuleu. Terus ieu matempatan teh katelahna puncak Gunung Halimun belod. Tata sabisa-bisa we dewek nyieun imah ku salat. Aduh waktosanya ing atanapi pageto tiasa dilajengkeun di dina seri ka 13 nya mangking ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.